Geus pacengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo teh ya. Jarawat meni beureum kieu pencet kitu. Sieun peurih. Antep wae asa ngagokan deui. Tapi ke asa jadi nyari. Keun urang ingkeun tapi kaasakna. Iga cinta kuring nu ayeuna ngacambah kaluar tina kulumutna. Ngudak cahaya anu sumeureut ti soca anjeun akang. Nya bener. Jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring. Anu ceuk batur mah ngalaka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mamah. Ari gado ngalaka enin dini kuring. Naon deui nu jiga mamah teh nya? Nya biwir jeung bu jiga kembar cenah kuring teh jeung mamah. Tah palebah awak jigana ngalaka bapa malah lebah lempang mah cekih pisan pada kagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nya ti saha deui, ari lain fotokopian ti bapana deui mah nya ti aki kuring. Cenah eta ge da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabujeng ngatunkeun mugi ditampi iman Islamna, diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eueuh eta saha nu kalaluar tina kalangkang beungeut kuring? Alah, leuki ngalobaan. Embuing. Kaharti ayeuna mah. Nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bau, aya karuhun. Nya aya walungan cinta nu ngembat panjang deui. Panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh. Ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina ku diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun insyaallah kanyaah kadeudeung aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring teh keur mejena bungah. Cinta mekar di dadak bareng jeung jarawat anu melentung dina pipi. Gerang arandakah, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring keun sina ngamalir terus ka anak, incu, buyut, bau, terus nepi ka turunan nu pangjauhna. Pancen kuring bajuang sakuat tanaga sanggakeun eta kasucian walungan cinta teh gumalir nepi ka samudra rahmat Pangeran. Insyaallah ieu jarawat beuki asak, ieu hate beuki nyanyautan. Akang, ari ayeuna aya di mana?